cakatuhunana daraku Aji Sutra jeung Kirana. Tapi Mbah Camani Sakti masih kena bisa cumarita. Kawilang hebat oge daya tahan Mbah Camani Sakti dina waktu harita. Aji Sutra nyepangan lengan guruna beri nyarita di barung ku hate anu nalangsa. Sedih ningali kayaan Mbah Camani Sakti anu keur ngararasakeun kanyeri. Kudu kumaha tuh teh Ki Guru? Nya ya kedah kumaha ieu teh. Aji bingung cara ngubaranana. Kangaranana anu nyandangan tatu di jero seperti anu karanapan ku Ki Guru ayeuna. Sedangkan di lemur anu deket ke tempat urang oge taya tabi beningan. Kirana ge harita milu nyambungan caritana Aji Sutra. Ki Guru siapa laki? Tadi percaya Ki Guru bakal pulih deui seperti biasa. Kumaha cara ngalandungan harita tu jaro atuh Ki Guru? Mbah Camani Sakti ngabagikeun panentepna ka Aji Sutra jeung Kirana. Terila terus carita getaran sorana pabaur jeung bari nahan ka nyeri. Aduh. Dewek memang kudu bisa nerima karena ia kenyataan saja. Kirana tatu jero dewek moal aya nu bisa ngubaran saji jadi maneh duaan kudu neangan tabib yang ubar dina sesewaktu jeung kekuatan dewek rek amanat ka ilahing duaan. Aji Sutra jadi beki tambah nalangsa hatena ningali kaayaan anu jadi guruna. Kumaha amanat naon Ki Guru? Jelaskan ke Aji. Di mana dewek rumpak caringin di beruan ajaling pati ku ilaing duaan penta kasih jalumpit adi dewek simpenan dewek nu dititipkeun ka manehna saji kirana. Nah naon kitu eta simpenan anu dititipkeun ka Ki Jalumpit ku Ki Guru teh? Mau simpenan naon teh ya Ki Guru? Guru dewek kungsi mere kanyaah mangrupa catatan rahasia jurus pedang naga bulung. Jasa kalian jeung sapasang pedangna nyaeta sapasang pedang naga bulung. Eta kanyaati guru dewek teh dititipkeun kasih Jalumpit adi dewek. Dina sesata nagana harita ku Mbah Camani Sakti dicaritakeun yen sapasang pedang naga bulung jeung catatan rahasia jurus pedang naga bulung disimpen di jero peti anu saterusna dititipkeun ka Ki Jalumpit. Dijelaskeun ku Mbah Camani Sakti manehna henteu bisa ngayakinkeun jurus pedang naga bulung. Sabab eta ilmu silat kudu dilatih ku pasangan jadi anu bisa ngayakinkeun eta ilmu silat teh kudu salaki jeung awewe dina harti ngajodo atau sajodo. Sedengkeun Mbah Camani Sakti boga teu boga batur hirup. Saterusna Mbah Camani Sakti nerangkeun ngeunaan kaampuan sapasang pedang naga bulung anu kaayanana beda jeung pedang biasa.
sabab pedang naga bulung mah lain ngakurilap herang jeung seukeut. Tapi sapasang pedang naga bulung mah hideung melas jeung herang. Satiap bantruk jeung pakarang naon bae moal aya anu bisa nahan kakuatan jeung keampuhan eta sapasang pedang naga bulung. Mbah Camani Sakti mere gambaran Kaji Sutra jeung Kirana. Mun akhir barening supagi geus bisa nyangking sapinuhna jurus pedang naga bulung, mangka dina mangsana makalangan di dunia kajawaraan tacan tangtu aya jago atawa jawara anu bakal mampu mapakan kana tahapan ajin pangarti ilmu silatna Aji Sutra jeung Kirana. Harita Aji Sutra jeung Kirana pada ngabandungan kalawan Daria amanati anu jadi guruna. Anu kayana beuki tambah berat dina reng hapan napasna, panonna jadi semu anu kuyu teu beda ti cempor anu rek beakeun minyak. Tah kitu saji Kirana ilaing duaan kudu bisa ngawasa jurus pedang naga wulung. Saterusna ilaing duaan kudu bisa malas pati ngabinasakeun si topeng mayit ku kahebatan jurus pedang naga wulung jeung kekuatan oge keampuhan sapasang pedang naga wulung. Si topeng mayit bakal mampu dibinasa. Mbah Camani Sakti ngalepaskeun napas panungtungan di tungkulan ku Aji Sutra jeung Kirana dua urang muridna. Hanya lupa campur jeung rasana langsa ke Aji Sutra oge Kirana. Sabab cacan oge bisa sapenuna nyangking ilmu ti Mbah Camani Sakti anu jadi guruna. Tapi anu jadi guruna geus tinggalkeun pikeun salilana. Aji Sutra jeung Kirana sanajan bari hati anu sedihna langsa. Harita henteu terus balabuh dina bang balu. Marahna duaan memang kudu bisa narima karena kenyataan papisahan jeung anu jadi guruna. Sangeusna mula saralayon Mbah Camani sakuma mistina saterusna dikuburkeun dina lahan kosong anu teu jauh jarakna ti imahna Mbah Camani Sakti. Narangtu ngarendeng digigeureun gunukan taneuh beureum mangrupa kuburan anak Mbah Camani Sakti. Harita Aji Sutra jeung Kirana pada nalarik napas panjang. Aji Sutra anu harita ngomong lalaunan. Kirana, urang kudu bisa ngalaksanakeun naon dihareupeun ku Ki Guru. Urang isuk jaganing pageto mun urang geus bisa ngawasa jurus pedang naga bulung. Urang kudu bisa malas pati kasih topeng mayit. Rasahan jelema akang ge aya ieu teh Kirana. Sabab urang cacan oge jucung bisa ngayakinkeun sapinuhna ilmu anu jadi guru. Tapi kaburu ninggalkeun urang gara-gara si topeng mayit Kirana. Kirana nyepengan leungeun katuhuna Aji Sutra beritus nyarita. Si topeng mayit memang kejem jeung telengas dina tindakanana Kang. Mana geus teu mere diampun ka guru urang. Kudu diabdi cacan sudi rasaning ati. Mun cacan bisa malas ka nyeri, malas pati ka si topeng mayit Kang. Anu matak urang kudu bener-bener sing tepikeun ka bisa ngawasa jurus pedang naga wulung. Sakumaha anu diamanatkeun ku guru urang Kang Aji? Bener kitu Kirana. Anu matak isukan mah urang geus teu kudu mican di waktu. Urang indit nepungan ke Jalumpit. Malah akang jadi boga pamikiran mengpe engke aya di tempat laki Jalumpit. Kumaha gitu Kang? Urang sakalian we minta disalametkeun dina harti urang hirup ka hiji ngalaki rabi. Jadi urang bakal leuwih sumanget jeung tekun dina ngayakinkeun jurus pedang naga bulung teh Kirana. Coba kumaha satuju Kirana kana eta pamikiran akang.
Ingalingan we abdi mah Kang Aji. Anu penting jurus pedang naga bulung dina waktu anu sacepetna. Kudu bisa kasangking ke urang Kang. Malah keur abdi mah boga kayakinan eta jurus pedang naga bulung teh bakal ngajodoh ke urang duaan Kang Aji. Benar kirana. Cek keterangan guru urang Mbah Camani Sakti ge jurus pedang naga bulung dibarengan ku senjata ampuh na sapasang pedang naga bulung dina mangsana digunakeun secara pasangan. Tah cek guru urang bakal leuwih hebat tibatan ilmu silat guru urang. Eta anu jadi dorongan semangat keur abdi oge Kang Aji. Mun akhir balaning supagi urang tos bisa ngawasa sapinuhna jurus pedang naga bulung. Saterusna urang ngayakeun baritungan malas pati ka si Topeng Mayit Kang. Urang bakal ngarasa suka jeung bagja. Mun pikeun ka bisa ngabinasakeun si Topeng Mayit. Bakal tenang arwahna Mbah Camani Sakti guru urang Kang. Malah kerakal malain saukur si Topeng Mayit pungkul. Dalah sanajan si Jaka Sinangling ge kudu sarua nasibna kawa si Topeng Mayit kirana. Sabab gara-gara si Jaka Sinangling anu dibela ditulungan ku si Topeng Mayit, akhirna guru urang tarung ngayunan si Topeng Mayit. Eta anu ngajadikeun akang dendam ka si Jaka Sinangling teh. Nya ari keur abdi mah kieu Kang Aji. Da puguh engke urang makalangan teh babarengan Kang. Jadi saha anu wani ieun masalah jeung urang, tangtu bakal ngerasakeun akibatnya Kang. Dina mangsana urang makalangan, urang kudu mampu nyelebetkeun ngaran di dunia kajawaraan Kang. Urang bakal menang julukan sapasang jawara naga bulung Kang. Ya benar kitu kirana. Eta pisan anu diharapkeun ku akang oge. Saterusna ngeunaan urusan jeung Silaras Anting. Sok sanajan bener adi sorangan. Tapi lantaran sarakah engke mah paguron Topeng Laras anu tempatna di mahkot akang almarhum kitu di sakabeh raja kaya anu ayeuna di hak ku Silaras Anting kudu direbut ku urang kirana. Jadi engke mah giliran Silaras Anting nu bakal diusir ku akang. Kangaranan urang geus nyicingan imah klot akang jeung ngawasa sakabeh raja kayana. Kahirupan urang mah susah kirana. Urang bakal aya dina kesenangan. Kitu cek akang mah. Coba kumaha cek kirana? Ngeunana eta mah nya ari abdi mah tangtu bakal ngarojong Kang Aji. Malah cek abdi mah Laras Anting tos ditundung mah urang kari ngadegen paguron anyar we atuh Kang. Paguron anyar. Paguron anyar. Ya bener oge tah pamikiran-kirana teh. Kangaranan urang boga paguron mah moal make kudulun teh ka mana-mana nya. Sikan naon kira-kirana ye ngaran paguron anu pantes sekirana? Ngeunaan ngaran paguron mah paguron Ajirana Naga Bulung Kang. Ajirana Naga Bulung. Nya Ajirana teh gabungan ngaran urang duaan Kang. Naga Bulung ilmu silat urang nyaeta jurus pedang Naga Bulung. Kangaranan urang tos boga ngaran di dunia kajawaraan mah tangtu paguron urang oge bakal loba anu ngadatangan Kang, anu hayang jadi murid. Ya kangaranan urang geus jadi pupu paguron mah tangtu we bakal padang hargaan Kang. Cek akang kumaha Kang? Ya bener kitu kirana. Ayo urang-urang we ayeuna mah. Ki guru ditinggalkan heula ya ku Aji jeung kirana. Amanat Ki guru ngeunaan Malaspati ka si Topeng Mayit.
mungkin dina waktu aku aji jeung kirana bakal diwujudkeun jadi kenyataan Ki Guru. Geus kitu mah harita Aji Sutra jeung kirana terus naringgalkeun gunukan taneuh beureum nyata kuburanana Mbah Camani Sakti. Caturkeun harita di tempat sejen Mbah Buyut Jamarut anu nyandangan tatu di jero anu parna. Harita ku Ki Barujul teu dibawa ke tempat padumukan manehna, tapi dibawa ke Paguru Topeng Laras. Harita Laras Anting jeung Dewi Angrum puguwe karageteun ningali kadatangan Guntara anu bari mangku Mbah Buyut Jamarut dibarengan ku Ki Barujul. Saterusna Mbah Buyut Jamarut harita dipernahkeun di salah sahiji kamar ku Laras Anting. Kaayaan Mbah Buyut Jamarut masih kena dina kaayaan teu inget di bumi alam. Geus kitu saterusna Laras Anting jeung Dewi Angrum katut Ki Barujul kitu di Guntara ngariung opatan ditepas dariuk dina kursi Ki Barujul anu harita miheulaan muka caritaan. Dah kukula geus dijelaskeun nu dipangku ku Guntara teh nyata Mbah Buyut Jamarut guru kula anu kungsi dicaritakeun Karalas jeung Dewi. Tapi henteu kudu salampang Mbah Buyut Jamarut saukur butuh waktu sababaraha poe pikeun mulihkeun kasehatanana. Laras Anting netep ka Ki Barujul bari tos carita. Kayan Mbah Buyut Jamarut dugikeun ka dipangku ku Kang Guntara dina kayan teu inget di bumi alam teh. Tangtosna oge aya sababu-sababna panginten pangarsa. Dewi Angrum milu nyambungan kana carita Laras Anting. Mohon kumaha eta dugikeun ka kitu kayan Mbah Buyut Jamarut teh pangarsa. Ki Barujul ngabagikeun panentepna ka Laras Anting jeung Dewi Angrum teu lila terus carita. Aya kejadian anu di luar dugaan ya teh. Kula sorangan memang henteu nyangka mun Mbah Buyut Jamarut teh bakal ngaranapan kejadian anu saperti kitu. Ngeunaan jujutan nama sok jelaskeun Guntara. Harita Ki Barujul nitah Guntara ngajelaskeun ngeunaan sabab marga lantaran pangna Mbah Buyut Jamarut dipangku ku Guntara dina kaayaan teu inget di bumi alam. Guntara harita mereka terangan ke Laras Anting jeung Dewi Angrum. Ku akang ayeuna bakal dijelaskeun. Jujutan kejadian anu lumangsung anu jadi marga lantaran Mbah Buyut Jamarut cadangan tatu di jero anu kabilang parna. Guntara saterusna nyaritakeun ngeunaan kejadian ti mimiti datang ka kampung kahuripan ngajoroga imahna Sirawing. Karep pamaksudan Mbah Buyut Jamarut nyata rek kabinasakeun Sirawing. Sabab mun Sirawing geus binasa mah numpurkeun keluargana Sirawing tapi bakal leuwih gampang. Tarungna Sirawing jeung Mbah Buyut Jamarut dina pungkasanana mangsa masing-masing pada ngagunakeun kakuatan puncakna. Ngajadikeun Mbah Buyut Jamarut kitu deui Sirawing pada rubuh dina kaayaan teu inget di bumi alam. Pada nyandangan tatu di jero anu parna malah dicaritakeun oge ku Guntara waktu Ki Barujul rek meresan Saraswati. Tapi jadi gagal lantaran kaburu datang si topeng mayit anu nurungan. Laras Anting jeung Dewi Angrum ngabandungan pinuh perhatian kana guaran caritaan Guntara. Sanggeusna ngarasa cukup pada keteranganana harita Guntara terus mungkas caritanana. Jadi kitu jujutanana ngeunaan kejadian anu lumangsung teh. Tapi Laras jeung Dewi teu kudu salampang ku kaayaan Mbah Buyut Jamarut. Sakumaha anu dicaritakeun tadi ku pangarsa Ki Barujul. Dina waktu 2 atawa 3 poe lilana kaayaan Mbah Buyut Jamarut bakal pulih di kasehatanana. Laras Anting narik napas panjang dibarengan ku hate anu hanyelu. Sabab upaya anu dilakukeun ku Ki Barujul jeung Mbah Buyut Jamarut tetela masih kene gagal, tacan bisa ngawujudkeun karep jeung kahayangna Laras Anting. Ningali Laras Anting anu ngahuleng harita Dewi Angrum anu saterusna cumarita.
Abdi kitu denyi masalah anting nganuhunkeun kana upaya anu tos dilakukeun ku pangarsa Ki Baruju sareng Guntara oge Mbah Buyut Jamarut atuh ngeunaan upaya anu dilakukeun teu acan tiasa ngawujudkeun kapayeuna ieu masalah anting eta tiasa dimaklum ku abdi sareng ieu masalah anting anu janten emutankeun abdi duaan mah ngeunaan si topeng mayit ieu teh pangarsa. Laras anting milu nyambungan karena caitana Dewi Angrum. Eta tangan si topeng mayit anu jadi selampang ke abdi teh pangarsa. Dimasarkan keterangan ti Kang Guntara tadi kayan si topeng mayit teh tos pulih deui tina tatu di jerona baluka talung sareng Sirawing. Abdi teh salampang inggih si topeng mayit teh aya sumping ka dieu kitu pangarsa. Ki Barujul ngahurang sakedeung siga anu keur mikir teuila terus carita. Kasalampangan laras jeung Dewi kudu kula bisa kaharti. Tapi ceuk ijiran kula mah si topeng mayit moal maka aya datang ka dieu. Jadi laras jeung Dewi henteu kudu salampang si topeng mayit bakal tereh-tereh datang ka dieu. Sing tenang we, sing tenang. Ulu kula Mbah Buyut Jamarut lain ngan saukur ngawasa ilmu silat anu hebat. Tapi ngagayuh kekuatan gaib 7 guriang. Wayana kitu dina waktu anu moal lila bakal pulih deui kanyateukeun teh kaayanana. Barang teh Gun. Ngolalas kitu pangarsa. Jadi cara Kang Malalas jeung Dewi sing tetep aya dina katenangan we lah. Sanajan bener pangarsa Ki Barujul aya jajaten ku si topeng mayit. Tapi melengke Mbah Buyut Jamarut geus pulih kakuatanana saterusna aya datang si topeng mayit jelas anu bakal ngayonan teh pasina oge Mbah Buyut Jamarut sareng pangarsa Ki Barujul. Kangaranan jeung hareupan dua lawan sakaligus mah bisa dipastikeun si topeng mayit bakal bisa dibinasakeun. Kitu ceuk pamikiran akang mah. Laras anting rada regreg oge hatena. Ngadengi caritaan ti Guntara jeung Ki Barujul. Da puguh ke laras anting kitu Dewi Angrum mah taya di anu diharepkeun bisa ngabantu pikeun jeung hareupan tindakan nu bakal dilakukeun ku si topeng mayit teh iwal ti Ki Barujul jeung Mbah Buyut Jamarut. Neuteup ka Ki Barujul harita laras anting terus nyarita. Abdi rada regreg sareng tenang atuh ari kitu mah pangarsa. Mudah-mudahan we atuh Mbah Buyut Jamarut enggal pulih deui tina tatu di jerona. Nah henteu perlu bantuan tabib gitu kanggo ngarandongan Mbah Buyut Jamarut teh pangarsa. Kangaranan tatu di jero nu ayeuna keur karendapan ku guru kula mah jelas moal bisa diubaran ku tabib atuh laras. Ceuk kula ge eta Mbah Buyut Jamarut teh muhit kekuatan makhluk gaib nu disebut kuriang teh. Jadi nu bakal bisa mulihkeun kaayaan guru kula taya di kajaba ti 7 kuriang anu bakal ngabantu ngubaranana. Jadi ceuk kula oge geus teu kudu bingung lah rek nyangan tabib atau kumaha ngubaranana. Teu kudu jadi pikiran ngeunaan hal eta mah. Anu penting kudu dilaksanakeun mah laras jeung Dewi kudu nitahan sababaraha urang jalma pikeun nyilidik ka kampung kahuripan. Dewi Angrum kerung kajurung kurasa penasaran terus tumanya ka Ki Barujul. Maksud pangarsa teh nyelidik kampung kahuripan kumaha kitu? Cobi dijelaskeun kumaha maksud pangarsa teh pangarsa? Maksud kula urang kudu muruhan sababaraha urang jalma. Sina nyelidik kampung kahuripan pikeun mastikeun ngeunaan kayaan Sirawing. Anu sarua nyandangan tatu di jero. Engke dumasar tina hasil panyelidikan bisa dijadikeun bahan keur urang dina nangtukeun tindakan anu saterusna ka keluargana Sirawing. Bener henteu Guntara? Oh, bener kitu laras. Dewi. Jadi maksud pangarsa Ki Barujul mah mun geus aya katerangan anu pasti ngeunaan Sirawing kitu deui keluargana urang bisa nangtukeun sikap pikeun ngalakukeun tindakan.
sabab kujiran akang kitu dipangarsa Ki Barujul pikeun mulihkeun kayaan dirina Sirawing ge butuh waktu sababaraha poe. Malah bisa wae bakal leuwih lila tibatan Mbah Buyut Jamarut. Dewi Angrum seri leutik bisa ngarti kana maksud caritan Guntara jeung Ki Barujul. Saterusna Dewi Angrum harita nyarita deui. Oh, abdi ngartos. Jadi maksud Ki Barujul sareng Ki Kang Guntara mah kieu nya Mas. Dina mangsana urang ngalakukeun tindakan susulan teh kudu dina kayaan Sirawing masih tacan pulih kakuatanana kitu nya Mas. Sakumaha hebatna ilmu silat Sirawing kang ngaranankeun nyandangan tatu di jero anu parna mah. Tangtu bakal lebih gampang lah pikeun ngabinasekeunana. Malah bisa sakali jeung si Saraswatina diperenan sekalian. Kitu maksud pangersa teh nya. Bener gitu Dewi. Kangaranan Sirawing tacan pulih kakuatana mah kula moal make kudu hese ngabinasakeun Sirawing sakalian jeung si Saraswati pamajikanana. Jadi nu kudu dipantingkeun ayeuna mah muruhan sababaraha urang jalma sina jadi telik sandi nyilidik mastikeun ngeunaan kayaan Sirawing keur kumaha kayanana. Kumaha kaharti laras? Nuhun kahartos pangersa. Ngeunaan hal eta mah engke Ci Dewi anu bakal ngalaksanakeunana. Ngeunaan keur muruhanna mah perkara gampang eta mah, henteu janten masalah keur eta mah. Tapi ke ari sakaterang Kang Guntara ngeunaan ayu manganti oge jaka sinangling aya di mana nya? Ngeunaan jaka sinangling jeung ayu manganti mah akang menang beja cenah. Ayu manganti teh eueuh mulang kapilemuran. Ari jaka sinangling geus teu babarengan jeung kolotna cenah mah. Sabab gedeun yang ngalaratan jadi pamajikan. Jadi cek beja mah kajian keluargana Sirawing teh keur loba masalah. Adina jaka sinangling anu ngaran Rasati ge sarua leungit eueuh laratanana deui cenah. Laras anting paromana jadi ngacadak hegar bangun anu suka jeung bunga hatena ngadenge kayaan keluarga Sirawing anu saperti kitu. Karasaina mah ku tulang peheungna si jaka sinangling jeung si ayu manganti. Kangaranan geus nganjalikeun hate si laras anting. Tarimakeun we babalasna. Moal jaga-jaga teuing tah akibat nu bakal tumiba ka maranehna. Terus terang ngerasa suka kana hatena keur abdi mah. Menang beja kayaan keluarga Sirawing seperti gitu teh Kang Guntara. Nya sok sanajan akang ge sarua lebah di jelema. Nantang tu we anu bakal leuwih sugema kana hate urang mah mun Sirawing jeung keluargana geus tumpu ludes. Sakumaha anu diharapkeun ku laras anting. Ki Barujul ngararet Kang Guntara terus nyarita. Pojong-jongan ngilu ngobrol Guntara. Coba tinggali kumaha kayaan Mbah Buyut Jamarut sugan we geus sadar. Mun geus pulih kasadaranana gancang ka dieu deui bejaan. Sok tinggali kitu kayaan Mbah Buyut Jamarut. Oh, mun mangga pangarsa mangga. Guntara geus kitu mah terus senggatangtu ngalaksanakeun parentahna Ki Barujul ningali kayaan Mbah Buyut Jamarut. Sangeusna eueuh Guntara harita Ki Barujul ngabagikeun paneuteup ka laras anting jeung Dewi Angrum terus nyarita di barung jeung Seri anu ngandung harti. Terus terang kula ngarasa capek ieu laras Dewi. Jadi kudu aya ubarna ieu mah yeuh. Mun hayang gancang pulih di tanaga teh. Nyatana kudu aya naon teh. Kudu aya ubar keur nyirdakeun kacape kalungse kitu tah. Oge kaitu nimbulkeun kasumangetan. Gampang muruhan jalma mah. Nita jadi telik sandi. Kula ge tang tuwe, kula aya buruhna ieu teh. Dewi Angrum Seri da geus leuwih pangalaman ngeunaan masalah lalaki mah. Harita malas tetepan Ki Barujul bari nyarita. Nah naon atuh landongna supados enggal pulih di tanaga teh pangarsa.
Serang kedah sabaraha atuh muruhanana. Mun da sagarupi oge kedah jelas atuh pangarsa. Jantan kedah anu jelas nyariosna kitu. Bisa aja kau. Nyoba nama ibati kudu dipencetan we atuh kularas anting jeung Dewi. Suku jeung leungeun carangkeul. Aya dipencetan mah geuleuh jadi lalulus. Jadi genah we kitu mah carangkeul. Jadi kituna teh jadi kana ulat-ulat sarap teh. Puguh laras jeung Dewi geus pada nyaho kumaha kayaan diri kula sapopoe bangsa aya di pademukan henteu we dibaturan ku awewe nu galeulis. Jadi buruh namanya ku dibaturan we kularas anting jeung Dewi nya. Geus dipepena jeung dibaturan sare kularas jeung Dewi mah nya poe isukna kula pasti bakal ngagebrai. Aduh, kuduan teh asa kalian aduh kelacisne. Ceng hadoy, aduh ceng hadoy. Ngarti teh Laras anti rada ngeleme semua anu era beritus kawalon. Pangarsa mah kalunya wae geuningan geulek nate. Nyari abdi mah kok masih Dewi we. Mun si Dewi siapnya. Kitu wae pangarsa mah iya. Nya Untuk maksudnya kumaha gitu. pangarsa mah nya abdi mah ngeringan we atuh pangarsa. Loh, waduh. Gitu geuningan Dewi tuh. Mangka hade ulah nolak kana pamenta kula ieu. Kitu ge mun hayang ningali dari kula isukan ngagebrai jag-jag deui. Semangat lah semangat. Kumaha Dewi bisa kepeuting sakamar jeung kula da lelas anting mapan kumaha di dinya. Tenang atuh pangarsa ieu meni teu sabaran pabanget mah ih. Abdi sareng masalah anting mah bade bahakana pamunutna pangarsa. Aslina abdi waslina gitunya. Anu penting mah pangarsa tiasa enggal pulih deui tenaga. Margi abdi sareng masalah anting bade ngandelkeun deui saha? Dina ngawujudkeun pamaksadan upami sanes pangarsa sareng Mbah Buyut Jamarut mah leus. Kula jadi terus kumetap yuk. Hayang geura peuting we, yang geura peuting. Wah, kabayang di kegepan keduaan. Asoy ne. Ayeuna kula rek mali heula ngarasa seger. Kula rek mali heula ya Laras Dewi. Ki Barujut sengkat tina diukna terus singgalkeun tepas rek ngadon mani heula. Laras anting netep ka Dewi angrum baritus nyarita. Gitu geuningan Ki Barujul mah ce. Bari upaya tacan aya hasil. Tapi anggar we geuning pameget mah kitu minta diburuhan geuningan ce. Aya wae aki-aki badot teh ce Kan wae ulah ambak nyi Mas. Da kumaha atuh? Urang tetep kudu bisa ngayunkeun ka hayangna nyi Mas. Bisa melihat hatena gitu. Heuh rek kasa deui urang minta bantuan. Mun lain ka Ki Barujul jeung Mbah Buyut Jamarut mah leres teh nyi Mas. Pedah eta tacan aya hasilna. Hapan masih keneh rek dipaju deui ku cara jeung upaya anu sajena. Dasar laki mah kitu geuningannya can naon-naon. Ngalaksanakeun tugasna can marena can kumaha. Tapi masalah anu hiji mah Gusti agem ditaku hanteu nya. Duh. Siap-siap mun kitu mah nyi Mas. Urang teh kudu ieu di ngalujang deui. Naon ari ece. Nya kudu biasa we urang ngalujang jeung kadu pangal meureunnan. Kitu teh ari ece mah nyi Mas. Abdi ngarti ce ngan eta we buruhanana teh minta anu kitu wae geuningannya. Mes-mes minta ngadu jangkrik ngadu pangal padahal keur abdi mah mending kene mayar atawa mere hadiah we lah. Atawa nabi mihunkeun perhiasan ku abdi pasihan lah daripada yang adu jangkrik kitu mah ce. Nyi Mas nya tada ece gada sebenarnya mah kumaha atuh nya. Lamun tadi buruhan pasti lalaki mah kitu can benang mah anu dipi ka hayangna da negreg we negreg atuh da moal butuheun ku buruhan jeung barang Ki Barujul mah nyi Mas
Sekecil oge keun wae da kangaranan perjuangan mah kudu aya pengorbanan Nyimas. Anu penting mah engke naon anu diharapkeun ku Nyimas Laras Anting bakal jadi kenyataan. Sukses pokokna mah kitu Nyimas. Bahkan euci oge sarua meureun kete meureunnya Gusti Agung teh ku hante ditamu lah si sedut teh lah teh ku hante engke wani nanti wani sariak layung rek nyelang heula neangan jalma anu bisa jadi telik sari teh Nyimas. Kangaranan bakal diburuhan bari ngalaksanakeun parentah teh Nyimas mah moal aya anu rek nolak atuh Nyimas. Mun sok eta mah diatur ke Cidewi ce. Jalmana kudu anu bener-bener bisa dipercaya jeung mampu ce. Malah kudu bisa sagancang nawe dina lakon gawena gitu ce. Kena masalah buruhan mah gampang eta mah. Nu penting mah nya kasih lamun dicita-citakeun ku urang. Justru eta nya Mas, justru eta. Mana urang teh kudu siap ngadu jangkrik. Teh ku hanteu nya ieu warna perjuangan jeung pengorbanan teh Mas nya. Kitu diantarana kaya nu lumangsung di paguron Topeng Laras anu tempatna nyata di imahna almarhum Juragan Gandara. Nu imah jeung sakabeh raja kayana dihak sapirna ku Laras Anting. Tunda nu kacarita caturkeun harita Jaka Sinangling anu keur lumampah rek kaguha panamping wanci harieum beungeut mun dina alam kiwari mah jam 7 peuting. Harita Jaka Sinangling waktu ngambah ka salah sahiji lembur kapaksa kudu milu mondok di salah imah-imah warga pangeus eta lembur. Diparengkeun aya pribumi salaki jeung pamajikan anu geus araya umuran kawilang hade-hate sarta ngakutur narima Jaka Sinangling pikeun milu mondok di imahna. Lantaran tacan tarluheun sigana mah harita waktosna seep